Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu guru anu dipika hormat, oge rerencangan simkuring sadaya anu dipika cinta. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu Maha Esa anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna nyaeta mangrupi kesehatan jasmani sareng rohani. Kukituna urang sadaya tiasa paamprok jonghok patepang rarai dina kesempatan ayeuna. Salawat sareng salam mugia urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, para sahabatna, tur ka urang sadaya salaku mantap amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring asep imansa ti kelas 11 IPS 1 dina kesempatan ieu simkuring bade medarkeun diantara anu dijerna nyaeta tata krama Sunda. Hadirin anu dipika hormat, dina kahirupan ayeuna urang tangtos wanoh kana ngaranna tata krama teh. Tata krama oge sareng etiket atau campur gaul urang jeung batur. Kukituna nerapkeun tata krama Sunda teh penting kacida. Dina tata krama oge boga hiji fungsi anu penting, nyaeta fungsi atikan atawa edukasional nu mangrupa nuduhkeun cirina hiji jalma nu boga ilmu atawa atikan. Sabenerna nerapkeun tata krama Sunda teh gampil kacida. Dina tata krama Sunda oge mibanda tilu wanda, nyaeta tata krama basa, tata krama gaul masyarakat, sareng tata krama paripola. Tah tilu wanda eta nu kudu kurang diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Tata krama basa nyaeta tata krama anu aya patalina jeung lisan atawa kecap, pasemon, lentong sareng rengkak peta urang ka batur. Ai tata krama gaul masyarakat mah anu aya patalina jeung hubungan diri urang jeung papada anu ngahirup ka masyarakat. Tuluy nu katilu aya tata krama paripola nyaeta tata krama anu ngalakukeun sababaraha hal antarana we cara dahar, cara diuk, cara dangdan jeung sajabana dilakukeun ku urang. Hadirin anu dipika hormat, nerapkeun tata krama Sunda teh kudu oge make aturan anu hade anu urang rek nerapkeun tata ka paguneman ka saluhureun atawa ka sahandapeun oge kudu make aturan tata krama anu benten. Tata krama Sunda teh kudu tiasa oge diterapkeun ku barudak kiwari supados tata krama Sunda teh teu kageserkeun ku budaya deungeun. Sabab ayeuna mah seueur barudak kiwari anu geus teu make tata krama Sunda dina kahirupan sapopoena. Contona we barudak rumaja anu geus teu hade budi basana ka saluhureun jeung barudak rumaja anu milu anu budaya deungeun. Hadirin anu dipika hormat, tetela geuning nerapkeun tata krama Sunda teh kacida pentingna. Kukituna hayu urang sasarengan nerapkeun tata krama Sunda ieu dina kahirupan sapopoe. Urang bebarengan ngaronjakeun tata krama Sunda. Mimitian we ti diri urang sarangan, urang geus mimitian ti diri urang sarangan tur umaja kabiasaan tata krama urang ka batur. Rupina mung sakitu we anu kapihatur. Hapunten simkuring teh sanes babade mamatahan wajah kamari, hatur nuhun kana perhatosana, bobo sapanon carang sapakan hapunten dina kalapatan dina basa atawa kecaplan nu kirang menah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.